Yeah, 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 yeah. Yo, iya carita di kota dugi kalembur ti subuh gajleng nia rezeki nu kabur panon belerem kesang ngucur tong poho ka umur tiap poe ngider tis teuing asa dikubur elok pada deadline mepet teboga ampun tugas numpuk kaditu kajieun awak lempun jam gawe ti isuk balik teges peting teuingan hiji nu dipenta bos ngartos tong pura-pura lieur ti atuh bos ngarti naon nu dirasa gawe kudu sarua memenang aya beda ka bisa kudu sarua urang tanaga tapi nah atuh bos ieu nu jadi bangga kadang digawe ringan gaji nu gerude eta teh saha sedengkeun nu ripuh kudu kieu kudu kitu ngan pas-pasan ngerti atuh bos ieu nu jadi kanyata keadilan di mana ulah nepi ka teu karasa. Tolong ngemut bos, di teh aya teamwork sanes Superman, sanes mesin, sanes robot cyborg. Kadang nu di luhur, mikir nangan untung, hungkul tengitung capek, tengitung biaya mata gelegel. Di lapangan mah realita teh leuwih kejem kuring nu narima hanteu, kuring nu kudu ngegem, tapi pas hasilna alus, saha nu menang pujian nu di luhur nu megawe di jero rohangan. Tong ngarasa paling bener, tingali kahandap. Urang teh sarua, sasama manusia. Kuring butuh hirup, kuring boga kula warga. Upan pantes bos, sanes ngan saukur janji-janji wae. Tapi atuh bos, ngerti naon nu dirasa gawe kudu sarua. Temenang aya beda ka bisa kudu sarua. Sarua urang tanaga tapi nah atuh bos ieu nu jadi bangga. Kadang digawe ringan gaji nu geude eta teh saha sedengkeun nu ripuh kudu kieu kudu kitu ngan pas-pasan ngerti atuh bos ieu teh carita nyata. Keadilan di mana ulah nepi ka teu karasa. Yo, ngerti atuh bos ulah nepi kadedengean hungkul kuring ge boga cita-cita hayang hirup ka payunduh Gusti. Muga-muga ieu lirik jadi pangeling peace di para pekerja. Hatur nuhun. Ngerti atuh bos.